pokokna bebadan tenan ini anu utama dina dinten ieu cobi kaula dina waktos ayeuna teh ya bade ngedakeun eusi hate dah wireh dina waktu ayeuna teh kaula teh saur paripaos nama Bale Bandung asa suwung pancaniti sepi jempling pamengkang taya dangian gedung tuna taya cahayana dah ya. Asa jauh tina rasa kabunga asa jauh tina rasa kaseunap beli bapak olah geningan paingan asa bakatut wae nya asa haseup paingan Duryodana katingali pamun teu anjeun jiga aya nu mulumut dina pol ya dijuruan kopi nama ya nya beungeut na ge bakatut wae da aing beungeut makapan buruan hate iya dohiru miratul batin anu katingali dina dohir teh gambaran tina batin eta geuning lamun batinna keur senang marah mai kana beungeut na ge senang beda nya keur kasmaran kana beungeut teh beda marah mai seuri wae jigra tapi lamun keur loba hutang dina hatena bakatut teh kayaknya teh ya komo boga hutang ka Bang Emok aya Bang Emok aya aya nu kumaha Bang Emok anu kieu geus saya berjanji gitu diung alam Pancasila anu kararito nya kunaon nganger dina waktos ayeuna teh kunaon geus saur nya pijakeun kunaon Duryodana cobi Gusti Prabu bulan cobi geura bejer beas keur ulah didengdeng keur sinang ciloka keur balakakeun bae ya mangga geura saur selesai kenal teh salaras nama yang anu janten sabab jeung lantaran kaula teh ngemutan eyang mangsa 13 tahun anu katukang eyang anu parantos ka jantenna kapan kaula teh mangsa harita main dadu jeung Pandawa semua anu harita main dadu teh taruhan mimiti dina ratusan ribu malahan nepi ka jutaan miliaran triliunan malahan nepi ka nagara diborohkeun kana eta main dadu tuh geuning harita kapan Pandawa teh ngarohkeun nagara Amarta diborohkeun nagara Amarta kana main dadu laras kebenaran pisan waktos harita main dadu teh kabiruyungan kaula menang dina harita main dadu laras otomatis eta nagara Amarta teh yakin pemilik kapimilik ku kaula da kusabab kaula anu meunang laras janten hak eta mah janten dihaku kaula laras Gusti nanging saparantosna dihaku kaula para pini sepuh sadayana kapan miwarang masih keundeui masrahkeun deui eta nagara Amarta ini bisa eta nagara Amarta dipasrahkeun ka urang-urang Pandawa yakin kaula rek mere tanyakan bangsa harita ya kumaha bisa dipasrahkeun deui ieu nagara Amarta asal Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun di leuweung 1 tahun jamur tong kapangi teh eta atuh ayeuna pisan dinten ayeuna pisan rupina saur etangan mah iya dinten ayeuna parantos rengse Pandawa tutas dina 12 tahun dihukum 1 tahun nyamur teu kapangi laras yakin ieu teh bakal nagih janji Pandawa kedah kumaha ieu teh yang kaula dina waktu dah mudik dipikeun deui atawa entong ya ieu nagara Amarta bakal lagi rupina mah ujar menang-menang lara ya den atinira ya den atinira sore bakal mempawar kakon pawarna
Resi Bisma lan Resi Dorna sakedapan boten nawang sumargane pun peteng penggali bernukul tesangka kieu jadi nang mangkadu ngemang boleh Allah asa jauh tina tuganang tina sawangan tenyana kieu jadi tenyana kieu jadi lami-lami Resi Bisma lan Resi Dorna ngandika kedala tenisan makaten pengandikan Duryudana Gusti nu maha aya keneh ya asa teuing Gusti Panawa jeung Kurawa tiba heula ti leutik siri alapati ti bubudak siri ala nyawa ti lelemut siri ala umur teh lain beja lain bohong iya kenyataan deudeuh teuing Panawa nya jadi enten teh ya asa kaalaman teh tungarawe jeung sangsara balangsang Panawa cing anger pasihan ka mana anger kasepuhan ti Paguron luhur talakana mah gerang pasihan ka mana rupina rapairan kayaknya kumaha yang nyuhunkeun ka manang dina waktos ayeuna kumaha kasepuhan rupina cobi sepuh mangga anger Duryudana Eces jentre pertela memang boleh yakin yang yakin dina hate ajeun mah milih dipertahankeun eta nagara Amarta anu dijangjikeun 13 tahun ka tukang rek dipasrahkeun ka Pandawa bener moal teu leureuss eyang hate mah moal teu kitu dina lebah dieu eyang dipeta kamandang ku anjeun hampura teu bohongan eyang teu satuju lamun eta nagara Amarta teu dipasrahkeun ka Pandawa Pandawa ulah naon sabab kumaha suku cing ingat janji anu bihari kungsi pasini ya najan ti bihari bakal natrak nepi ka kiwari ya Pandawa bakal nagih janji jeung deui teu payus aya di ratu teu layak aya di raja teu giding aya di pamimpin kalakuan lancak linci luncat mulang udar tina taligada ya jalir tina janji paingan dina waktu ayeuna di negara Astina loba anu kontra ka anjeun masyarakat iya geuning pinang loba anu demo loba anu ngeuneuh-ngeuneuh ka anjeun loba anu teu pro ka anjeun malahan loba anu geuleuheun ka anjeun da geuningan kieu kanyataanna itu kang mah ngajebengan kanyataanna anjeun han saukur mentingkeun diri pribadi tanpa melirek amanat penderitaan rakyat anu dipikirkeun ukur kedudukan anu dipikirkeun ukur kekayaan anu dipikirkeun ukur kekawasaan Duryudana sapudulna jadi pamimpin jadi panutan pikeun rahayat mata di lebah dieu lamun jadi pamimpin kudu nyontoh Rasul jadi pamimpin sidi tabligh amanah fatona bener kapercaya jujur pintar jadi uswatun hasanah jadi suri tauladan anu hade jeung deui ayeuna mah hararayang jadi pamimpin padahal jadi pamimpin teh sakitu berat tanggung jawabna dunia akhirat burukan nyoko baheula zaman baheula mangsa sahabat Rasul dijenengkeun jadi khalifah jadi pamimpin disebutna oge jadi pamimpin teh musibah bencana burukan meureun pangna kitu ge saking beratna jadi pamimpin
kulukum ro'in wa kulu ro'in mas'ulun an ro'iyatihi. Tiap-tiap anjeun teh pamimpin, tiap-tiap pamimpin maka dipenta pertanggungjawaban. Sabenerna urang di dieu kabeh teh pamimpin. Mimpin naon? Mimpin diri. Ini dina diri urang kudu dipimpin. Dina diri kapan aya panon, aya ceuli, aya sungut, aya jasad anu kudu dipimpin ku urang. Dipertanggungjawabkeun. Engke bakal dipertanggungjawabkeun Duryudana, bakal dipertanggungjawabkeun. Nah eta panon teh dipake neuleuh anu bener atawa henteu. Sungut nah dipake ngomong anu bener anu henteu. Malahan kudu dijaga salapan liang anu aya dina awak urang. Dua liang panon, dua deui liang irung, jadi opat. Dua deui liang ceuli, genep. Hiji liang sungut, kabehna aya salapan. Anu dua mah rupina liang beurit jeung liang orai nu nya. Liang martabak nu beurit. Cicing. Nah, refleks nger. Liang pengebetaeun jadi. Cicing cenah teh lah. Apa bukan ya? Hampura. Ai kana liang sayang. Goreng ada di mana kalau teh? Nya, teu kawa. Nya. Kade eta bakal dipertanggungjawabkeun. Bakal dipertanggungjawabkeun Duryudana. Tuluy kaituna nu kadua urang lamun lalaki jadi lamun ngambah sagara rumah tangga lalaki maka jadi pamimpin jadi imam pikeun rumah tangga. Teuh. Merupakan kumaha? Arizalu qawamuna ala nisa. Ayeuna lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Nya. Sing ingat Duryudana. Nah eta teh bener atawa henteu ngadidik anakna, ngadidik pamajikanna, eta bakal dipertanggungjawabkeun Duryudana. Komo ieu anjeun dipercaya jadi ais pangampi, dipercaya dijenengkeun jadi raja, anu mimpin sajumlah rahaya sanagara, eta bakal dipertanggungjawabkeun Duryudana lamun teu bener aya. Aya balitunganana. Aya balitunganana, anjing buduk di jarian paeh ukur sama bilatungan tapi manusia. Sajabal nanti paeh bilatungan maka pinanggih jeung kecap balitungan. Fama ya'ma misqala dzarratin syarra yarah wa may ya'ma misqala dzarratin khairan yarah. Sanajan sagede siki sasalit maka dipenta pertanggungjawabanna. Cacak. Satuju ya. Satuju. Eta teh jigana teh hese hayang ngomong biantara kitu. Jigana mang mah teh tegeun ngomong kitu teh hese. Kumaha ngapalkeun anana. Ha, Aya mah sakali ngatur nutukeun cincin ge hese. sigana mah eta mah wah kudu kuliahna ge nya. Wah, S3. Nya kudu kuliah da mang oge pernah kuliah harita di Universitas Gajah Mada. Oh gitu ya. Ngan teu tamat harita teh. Gajahna kaburu ngamuk harita teh. Nya Kabur pajajak gajah. lumatak dewa kayak gitu. Mahasiswana segera teh gajah. Kade kepengaruhan kasih. Ulah dipikeun. Kudu dipertahankeun. Kade. Ade pulang. Ingat Duryudana. Ulah dumeh jadi raja nyeun tindakan sangeuna. Sakama-kama. Sing inget pangarti anu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah kabeh bakal helas eueuh paedahna lamun hirup teu dibarengan ku keimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Tenan. Anjeun pedah nyepeng kakawasaan nyeun tindakan sangeuna na Duryudana sing inget urang manusia maka pinanggih jeung poe akhir anu ngandung arti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot tinggalanna Duryudana. Aya tungtungna sakarupi oge. Moal dibawa tahal taloba teh. Ditinggalkeun bukan. Imah gedong moal dibawa. Pamajikan geulis moal dibawa, mobil alus moal dibawa, tanah lega moal dibawa Duryudana. Sing ingat urang hirup di alam dunya teh ukur umara, ngan ukur diumarakeun Duryudana. Ibarat rest area hirup di dunya teh. Tempat
ukur tempat panyimpangan Pangreurehan. pangreurehan hungkul dana moal salawasna kulo nafsin zaikatul maut satiap anu nyawaan pasti bakal ngerasaan mati Moalana di dunia teh moal. cing ingat Duryodana urang di dunia dengan ukur di papacenan tugas pikeun ibadah ka anjeunna hari ibadah teh ngalaipkeun diri sumender ngabdikeun diri kana hukum anjeunna Serah pasrah. hukum anu kasurat hukum anu kasirat Laras. Taat. sing ingat Duryodana sakedeung deui urang bakal digotong bakal ngabebengkang ngababatang Duryodana Moalami. kade kasih apa ngaruhan Ulah. sing ingat hirup di dunia dina waktu ayeuna bekalna teh harta Harta di dunia. eueuh harta di dunia moal aya nu ngajen Wah dihina harta. eueuh harta di dunia moal aya nu hormat Moal bener. di dunia mah bekalna harta cing ingat Dunia karena gitu. ngomong-ngomong pae ngomong-ngomong akhirat manehna oge can pernah ka akhirat Can ningali taraweh. nya keure urang mah kurang pertahankeun ka ulah didenge ulah didenge Karena ge kolotan. cidekna eyang dina waktu ayeuna teu satuju lamun nagara amarta dipertahankeun ku aja atur nuhun eyang kana kamanang atuh salajengna paman residorna Coba iya. nyuhunkeun kamanangna oge ti paman residorna mangga kakang tua nyuhunkeun kamanangna rupina kakang tua dorna kaharep dorna alah mah teuing anger da isin atuh jisi mabdi mah nya Makanya iya ngam. sanisa saha jisi mabdi manger mainnya kedah kapayun Ini. wayahna dorna Sasieureun sabanyareun atuh. sakedik mah paman pasihan kamandang eta teh tawis kanya pikeun putra cobi kakang tua karep dorna aduh kabina-bina deui hareup sok graberi kamandang anu halus Cobi pada sih. urang teh tarereh paeh lah sakieu kakolotanana geus meujeunna urang bener hirup teh Nya. hareup dorna Rela lempeng kayaknya. kapayun paman aduh nya atuh ari maksa mah sok hareup dorna mang podo mang wiwit teh di layang rana punten kapakaran sabuk sok tur mang podo mang wiwit teh di layang rana di layang rana di layang rana laras ngeri ya teh mang di pasihan kasempatan pikeun masihan ka mana Ya cobi grapil dacil sepuh. sakedik mah kedah paman mangga atuh kitu mah Maita. hapunten atuh mang dina waktos ayeuna ngiring jabung untuk palapung Ya. celeng kabolosan rupina Ada eta. mohon sadaajana paralun maklum anu disuhunkeun nu ninggalih nu dipamih hampura anu dicerjak Ya. sadaajana mang dina waktos ayeuna bade tumaros nger Ya. Cobi yang. dupi eta nagara amarta bari dipertahankeun teh naon margi Deh. Anak naon anak sanana. margi lebar iya upama lebar dina waktos ayeuna nagara amarta teh seueur pisan kontribusina ka nagara astina Aset-aset. aset-asetna ge seueur sumber daya alamna oge ngabantos pisan ka nagara astina kari-kari kedah dibikeun malebar kacida Iya. aya anu nulis anu nawi saha Deh. kaula tok Apa tadi
perjanjian itu gula. Eta perjanjian anak parantos hitam di atas putih. Ternyata matre. Malahan nganggo matre ya tak. Sabaraha ribu. Lamun hidup di waktos ayeuna jalir karena jadi tetap hidup teh bakal punah. Nya tuh. Pokok salira nana tangan saya. Jeung deui mang dina waktos ayeuna upami salira nyuhunkeun ka manang jeung mang tetep mang saheulanan mang dina waktu ayeuna rupina kange aya sayeuna mah mang teh moal jahat teh. Bade satuju ka Gusti Sepuh. Ya, sayeuna marek lempeng mang teh. Gusti Sepuh Pakuron di Pakuron Talkana. Talkana, biasa nama dorna teh jahat ayeuna mah rek bener mah. Rek bener. Kamari meuli atlas hiji teh. Nya keur manggeus umroh mang teh era. Geus umroh ya kayaknya akordon. Teu satuju upami nagara Amarta dina waktu sayeuna dipertahankeun ku hidup. Laras, hak lain hakna pula. Lain hakna angin. Tenan ya. Ieu lamun keukeuh dipertahankeun kaituna mamalana anger emutan. Amat kamale. Mamalana luar biasa. Ayeuna lamun Amarta keukeuh ku hidup dipertahankeun, da yakin itu urang-urang Pandawa teh yakin bakal lagi janji. Bakal nuntut, bakal ngagugat atuh. Bakal lagi janji lamun ayeuna orang-orang Pandawa keukeuh menta nagara Amarta hidup keukeuh mertahankeun anu tadina ladang tina pakeukeuh yakin bakal timbul bentrok. Bakal perang tak? Perang antar dulur, perang jeung baraya. Nah, lamun Pandawa ngajak perang kita moal sieuneun atuh. Urang-urang asdina unggal taun ngadidik prajurit. Moal sieuneun lamun Pandawa nyerang oge. Ngadidik TNI teh mah. Lain masalah perang nah, ndak percaya atuh nagara asdina. Emutan mah ulah perang nah, tapi mamalahna perang. Akibatna nya lamun tina perang yakin negara orang bakal bangkrut. Sabab jadi perang mah lamun jadi perang sajabana ti bangkrut kamanang ti batur tah curugna teh yakin bakal ka mangga. Nah eta udah wayagan bentikna teh tah ka mang moal ka saha tadi adukeun ceuk batur teh murid saha eta Kurawa murid saha eta Pandawa murid dorna tah korek ajar sokalima tercemar paguron luhur Talkana kacemar buayana ieu perang teh BTS deui keur mah eukeul tak mang teh dina waktu ayeuna dipikageuleuh batur dipikagewa tah BTS teh dipikagewa tah emang emang teh ya pikir tapi dah sadar mang oge aya di dunya mah lamun aya nu mikaresep teu agang ti nu mikagewa ada papasanganana nya tomboro ka mang jelema biasa tingali itu ustad wae jelema anu ngajak bener teu kabeh resep aya we nu mikagewa teh KRT tersek kabeh tomboro ka ustad kawali teresep kabeh tomboro kawali ka presiden bukuning ai presiden pasti teresep kabeh jelema teh tomboro ka presiden ka nabi jelema teu iman kabeh tomboro ka nabi ka pangeran jelema teh anger aya keneh anu teu iman ka pangeran mararek goleh anger da di dunya mah dua papasangan kidul kalen kulon wetan berang peuting halodong hiji awewe lalaki poek caang salah benar dong terusnya ngancak sinen jeung tukang kenang ya sinen jeung keler tukang kasapi jeung penari dong ngajodoh teteh tukang gampang sareng administrasi nya tukang gampang jeung guru TU dong ora teuing nayaga jeung kopi pahit biasana mah tukang cadrik jeung ganti oli ya Hansi bejenrem ya gitu lumatak teh oke kudu diemutan teteh leres
pemeun jeung deui mamalahna kaituna sajabana ti eta lamun jadi perang yakin bakal ancur-ancuran negara. Wah, CF. Sabab kangaranan perang nu meunang jadi ruhak, nu eleh jadi lebu. Eueuh untungna teu aya ekonomi awut-awutan. wah bakal ruksa. Bakal krisis ekonomi, krisis moneter. Sabab investor di luar teh moal aya nu asup kan. Bakal Moal narekeun dan saham di urang teh. bakal multidimensi krisisna. Kaituna krisis ta ekonomi keur maeukeun rakyat urang teh keur krisis. Keur mah marudah urang. Rakyat teh keripuh corona oge keripuh ieu teh. Geus kacakek. Komo seniman mah ku corona teh nepi ka teu marang. Wah, Aya nu ngajual kenang, aya dalang aya nu ngajual wayang, kulkas aya di babaturan geuning. kacapi dijualan, Kacapi dijualan. malahan penari ngajualan, Dijualan naon eta penari? ngajualan make up. Oh, make up. Ya. Malahan dealer oge ngajualan mobil aya teh. Banyaknya ini hormat. Aya iya mah, banyak dia ngajual bala-bala. Ngajual mobil ya. Warung oge segala dijual kan. Indomie dijual di warung. Kacang-kacang dijual. Eta mah da geusnya ge geus perahna nya. Ya eta mah tukangna ieu mah. Nu matak teh oge si emut teh kadinya ya. Ulah mentingkeun diri pribadi si emut. Nya, ulah mak. Jeung deui lamun jadi perang ieu antara Pandawa jeung Kurawa tah bakal loba di negara urang teh rana-rana. Anak yatim piantau. Rana-rana bakal loba. Anu di tinggalkeun ku salakina di medan jurid perlayan di medan neraka. Bubur di medan tempur. Arek bere jaminan naon? Anak yatim loba. Iya. Airana mah leuheung, emang geura masih kaya rampung airana mah. Emang sanggup obat mah. Nya asal randang ngora. Darana kolot mah horeang murus. Nya Kena asal beunghar. jeung beunghar deui ranana. Iya. Coba lamun beunghar apa teh? Heeh kitu tah. Tareh pagjana kitu. Kemanfaatkeun anak. Mata tina lebah dieu lamun hidup tina waktu ayeuna rek mertahankeun eta nagara amarta tetap yakin mah. Teu satuju lamun eta nagara amarta dipertahankeun. Mang mah satuju kana kieu. Ningali akibat. Mending pasrahkeun nagara amarta. Sakitu we di mang mah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres seputar. Saya ujuk kan Kange sakit. guguruna oge atuh di Bapak Ustaz Abdul Rosyid. Oh iya atuh. Nya kultum Kuliah naon? kuliah 7 minggu. Kuliah 7 masjid. Kade kasih ulah ka pangaruhan. Ulah ka pangaruhan keun bae. Mending pertahan ke negara amarta lebar. Dan ke kemarin Anteplah kita ngabudah we sungutna. Geus karolo. Sabab eta teh ngomong kitu teh yakin amplopna kurang. teu kabagean atawa. Teu kabagean bansos teh kitu. Ya. Teu pro ka urang ka pamarentah. Geun antep. Saya amplop. Salajengna kumaha tuh paman. Ayeuna mah dina waktu ayeuna mah sok ayeuna hideung poting we poting. Paloba sora. Sora we. Kapan itu nu ngaronghok di luar teh para dewan. Para dewan eta ke DPR. Para DPR hungkul teh. Sabab ai raja mah boga prerogatif. Boga wewenang. Boga hak prerogatif. Nah eta. Sok. Geura poting we poting. Poting. Ulah didenge nu dua malah. Pina duaan. Nya bere raskin nu geura jarem. Bere dolog. Kumaha Duryudana? Kumaha angel? Rupina dina waktos ayeuna maya supados dina waktos ayeuna kaula henteu katinggalna raja anu nyieun tindakan sosorangan. Kaula bade ngapoting wae bade paloba sora itu ka para dewan rupina mah kitu. Aklamasi we. Oh, aing mah
dewana oh dah tuh para dewan mah teman dulu nah para kurawan yang menjadi dewan kabeh rajin poting gitu rajin poting dah gitu atuh dah pasti menang pro karaja lagi mah Sabonoroyo tetap ini dulu na unggul ya cobi ka para kurawa sadayana beta supaya dipoting para kurawa sadayana para dewan sadayana Ulara ka Prabu baga coba minta dipoting minta paloba-loba sora nah ieu teh nagara Amarta mending dipertahankeun atawa dipasrahkeun ka Pandawa pertahankeun atuh pertahankeun sih pertahankeun dibikin lebar pertahankeun bae aki-aki mah teu didenge pinaduan kamu eta lu make ketum mantong singelo kaing kalau digana lawan mangawatan ieu mah udah teuing lingkaran setan kieu teuing amit-amit Gusti lagu nya cek mau kayak gitu parantos jelas rupina mah seueur kene anu dipertahan rupina mah yang oge paman kumargi ieu seueur kene anu milih dipertahankeun di negara Amarta yakin negara Amarta bakal dipertahankeun ku kaula kakek penira Amidangu kakek penira Amidangu kakek nak kiri-kiri ala denera iya kiri-kiri iya kiri-kiri Duryudana Gusti Prabu atuh teu beunang di bejaan pek kumaha aja kometa ka mana cingingan ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksaan laku lampah anu bakal jadi hakim na diri melak hade tangtu buah na hade melak goreng tangtu buah na goreng pek lamun anjeun kitu kaputusanana lamun keukeuh kitu pek kumaha aja lamun aya naon urang-urang Pandawa jeung Kurawa yang ulah dibawa sakitu olo itu tingali jangkat angkot jangan pesen gojek aduh kumaha paman semohon rupina mah kitu angel mangoge dina waktu ayeuna sigana nya eta mah kumaha dapat ngan lamun aya naon jeung Pandawa jeung Kurawa mang ulah dibawa sakitu we sakitu mang mah teu hayang proyek ayeuna moal miluan mamalana ka ditu sieun mang bae kumaha hidup mang marek pamit geningan kalakah para rundu ada tersepuh kene aktak-aktak ngaran tersepuh pulungan ngaran geus kolot mah sok balik deui ka budak nya pulungan kewe dagoan lamun beasna geus eueuh geus sok bakal balik deui tenang we kasep tenang dina waktu ayeuna mah nya eta kaputusan teh geus bener nya apa aya emak dina waktu ayeuna sebut impalsa silata cam medal nginang durung abang ngeluda durung eca dina manep ca eca raos dina mantenana mandek jawira eca raos mandek di satengah impatun sapratane pun
ieu disaluareun Karaton Gajah Hoya ieu Raden Bima dina waktos ayeuna parantos aya disaluareun Karaton Gajah Hoya maksud bade nagih janji ka Prabu Duryudana niang ti nagara Wirata nyalira ada dayo aya tamu batur aya tamu Gusti Prabu aya tamu aya naon itu paman aya naon mereka diudengakeun aya tamu Gusti Pate aya tamu aya Bima aya si Bima ka dieu aya gede kaciri si Bima rupina mah rentang anak Prabu walah hayang kiih paman kan itu KMCK nah make jeung sieu ayeuna mah si Bima teh geus eueuh sihungan ompong ratu ukur sesebutan raja ukur karingarana narpati ukur sesebutan teh bener hidup mau ulah sieu nah make jeung sieu apa itu seueur rai-rai oge 100 yakin bakal nagih janji tolak keun bae nagih janji oge tong dibikeun Nagara Amarta asa ngadeg-deg iya kopaban kaula teh geumpeur tenang lamun nanaon si Bima urang gulung we loba baru dapat itu dulur hidup loba tarima we ieu mah ya tuh kitu mah aya izin ti kaula pikeun narima Bima mangga para mereka pulang eta supaya tumakna singlargeunna aya izin ti sang nalendra si Bima pikeun lumabat mangga datang ngageman wewetan layang rana Sampurasun ulah kaget Bima bahagia Bima dia Kang Rai bahagia tiup pemet tenang ulah rewas tenang kaset jeung saha ka dieu Bima aing salat demi lulus sanes lah bahagia Bima bahagia datang ke dia Bima bahagia aja untuk nonyok aing kabina-bina teuing sini sia menipas pisan kana tukang irung sia teh kabina-bina teuing sia kos lain ka kolot Bima ka dieu sia suni naji sia anjelomboeun kana irung eta bohak tinggal kumaha Bima 12 tahun di penjara teh di leuweung teh betah dipakai latihan boy latihan naon latihan keur modern sia tara kanuntut sia beda-beda teuing eueuh gawe sia teh Bima marungna aing teu wani sia atos baban atos kos lain ka kolot sia atos baban anta kurang bebetkeun ku aing carehamna bebetkeun sia
tuh bilik bebet ke sia bina-bina deui eta latihan teh sia mah dipake latihan teh kalakah maehan batur sia mah latihan mah tuh diajar ubdan sia teh kasinyangnya diajar MC gitu kakek teh nerayahan ningali yahan ningali Kesian kemerdekaan ku karya Muji super kiamatu Gusti suci Gusti Maha Suci anu milik nikmat tergasa si bumi langit anyarnya deui kejaba-jaba di dunia Mari kasapana kasa-kasa panjang anyangnya Sogaraya yang kajalan Sanang
sengaja di daluang ajaran luang awan. Dina waktos ayeuna kaget ku sasumpingna Arya Bima dina mangsangan Bima Bima bagia Bima nuhun Duryudana jeung saha ka dieu Bima aing sorangan ieu kamana dulu sanesna teu biru ya begini kumaha dulur adik-adik akang salamet Bima salamet bagia dina waktu ayeuna ku sasumpingna anjeun ka dieu Bima bagia Bima kenen gelo teu malan ka aing mambungeun euy beda geuleuheun ka aing nya mah teu geuleuheun nya aya naon Bima naon aya naon sia naon aya naon sia ulah paman agos teh agos ya ulah sieun nah teh nya aya ulen tenang ulah reuwas keun bae geus kitu adatna sia eta masa sentak
naon sih juga air naon sih eling terus ya hah 13 tahun anu kaliwat jeung ieu naon sih ya cing emot-emot jadi naon sih was namun teu biasa mah jantung tang ada murah teu ada vertigo kade tong dipikeun kade kulaan memang bima 12 tahun anu kaliwat 13 tahun anu kaliwat kaula janji mangsa harita bakal dipasrahkeun nagara Amarta asal Pandawa ngaliwatan 12 tahun dihukum 1 tahun nyamur tong kapangi janji sia eta bener ayeuna aing sadudulur 12 tahun geus ngaliwatan hukum tuntas 1 tahun aing nyamur teu kapangi mulus coba minta supaya dipasrahkeun deui nagara Amarta yang pambalikan aing Duryudana minta tanggalna iraha rek sumeren nagara Amarta dina waktu ayeuna ka Pandawa kade nya ke ulah dibekan kade tradisional iraha pikeun aing balik ka nagara Amarta iraha rek dipasrah bima cabi iki denge ku anjeun kaula dina waktu ayeuna tomboro sanagara tomboro saprovinsi sakacamatan sadesa sakampung dalah satapak meri moal dibikeun ieu nagara Amarta ka Pandawa cocok nah eta bagus tuh naon sia sakali deui aing nya rek dipasrahkeun atau henteu eta nagara Amarta moal dibikeun di mah dipasrahkeun atau henteu teu salah denge aing moal dipasrahkeun ieu nagara Amarta edan sia nagara Amarta teu dipasrahkeun aya raja lanca linci lucak bulan-bulan tina tarigana jadi janji sia jeung tibatan dipasrahkeun ieu nagara kaula kajut ancur-ancuran bima perang jeung anjeun kurang-kurang gitu mah turunan maung juga disancang wong edan sia janji kumaha keun bae janji mangkur janji kan kaula dina waktu ayeuna tetep bakal mertahankeun ieu nagara Amarta rek nyieun tindakan naon di mah ancur-ancuran jeung kaula cacak wong edan sia wong geuneuh iblis ya minta supaya aing jokol jeung si Suyudana turun dina waktu ayeuna urang patutunggalan sia pokok pegalan pati di luar didaguan ku aing samodarna cocok anak Prabu cocok gitu atuh kumaha ayeuna paman teu geuningan kaula mah teu wani ka si Bima bayangki paman ditatahan tenang nah kapan itu para Kurawa urang kepung wakul goyang mangap si Bima yang bisa ulang hidup di dia we di dia urang calukan para Kurawa para Kurawa Citraksa Dumaraksa Kartomarma Wirupaksa Wikata Jaya Jaya Wikata Durta Durjaya Durmaganti Cita Caluk Caluk kita Citra Ganda Citra Soma Citra Yuda Citra Surya hige mereka supaya kepung wakul goyang mangap sih Pak ayo